Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet dugi kana sampurna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung. Karangan Bapak Sukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu leupat hanca anu waktos katunda teh dugi ka kebeg Jang Idik maning ngagebeg tina bakating kurewas. Sabab manehna apaleun ka eta istri nu sumping. Adu gawena olohok henteu bisaeun nyarita. Sarta neuteup eta istri pikiranana ngalayang kawas anu lieur bae. Dugi kadinya nya mitra, hanca anu waktos katunda teh. Kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Nu geulis teu daek cicing imut maning ngagalenyu sarta siga nu gelenye. Aduh henteu matak heran ku budina eta istri Jang Idik tepi ka poho. Kana tau jeung bismillah nya kitu kana syahadat manehna henteu ingeteun. Pikirna enggeus katarik kagendam ku anu datang istri geulis camperning. Atuh henteu matak heran Jang Idik sareng nu sumping kawas nu oleng panganten. Pantok meundeut ditulakan. Situ mang henteu ngagogog sarta nu tadi geuman ngadak-ngadak jadi leungit. Diganti ku hegar bunga teu aya pisan kasusah. Atuh Jang Idik kumbira aya dina kasukaan sare nyandingkeun nu geulis sarta pinuh sesengitan. Dor aya nu ngetrokan pantok. Sarta hantem ngageroan ka Jang Idik nu ngagebra. Jang Idik, geureuh hudang geus beurang, ceuk hiji sora di luar. Katambah situ mang gugag-gogog, kawas geus hayangeun dahar. Bray Idik harita beunta, manehna kakara lilir. Ari ret dina samakna urut tadi sare teh aya duit loba pisan. Atuh Jang Idik ngaranjug sajongjongan mah olohok henteu leumeuk henteu nyarek. Bengong deuleu eta duit. Asa teu gugur teu angin manehna beut loba duit. Nyi Putri teh meureun ceuk geurentes hatena. Bari mulak-malik duit anu sakitu lobana. Dik, Jang Idik, geureuh hudang Jang, ceuk anu ngageuingkeun di luar teh. Sarta ngagubrag-gubrag panto imah sieuneun Jang Idik kumaha onam lantaran henteu nembalan. Saha? Jawab Jang Idik bari gancang. Mungkus duitna terus harita disumputkeun. Akang Soma, ceuk anu di luar si horeng Kang Soma anu harita ngageroan teh. Hariwangeun ku Jang Idik. Kang Soma, aya naon Kang? Jawab Jang Idik sanggeus nyumputkeun duitna teh. Terus manehna mukakeun panto. Lain akang mareuwas, naha geus beurang Jang Idik can hudang-hudang bae. Nu matak gancang bae nyampurkeun ka dieu. Pokona mah sok sieun kumaha onam. Maklum ka Ujang jeung ka Nyi Suhanah mah loba anu ngarewaeun. Nuhun Kang,
Mangga atuh calik, ceuk Jang Idik nyambat Kang Soma. Wah, kun bae, Jang. Ari geus bukti salamet mah teu naon-naon. Ngan eta aya naon peuting tadi teh nya. Ceuk Kang Soma bari neuteub. Tuh Kang, eta sugan emutan akang aya naon, ceuk Jang Idik ngajugjugan hate Kang Soma. Ari sangkaan akang mah aya nu ngaheureuyan ka salah saurang anu aya di lembur ieu. Nah ka akang atawa ka Jang Idik nya kitu deui ka Nyi Hati mah. Tapi ari diilik-ilik mah teu aya nanaon geuning. Buktina Nyi Hati isuk-isuk aya ka cai nganungguan Jang Idik bijil masih encan nolol keneh. Atuh gancang akang ka dieu, sok sieun kasampak nang karak baeud ku akang digedor-gedor teh. Ari aya keneh di kieu mah nuhun bae nu aya. Nah mana tibra-tibra teuing sare teh Jang. Ceuk Kang Soma nutup caritaanana. Teu daek sare puguh Kang Soma abdi teh. Kahiji keung sok sieun aya nu ngarah, kadua teu aya dahareun, teu aya cai teh herang-herang acan. Atungan ukur cunggelik bae ngadengekeun si tumang anu keur manting. Ari gogog anjing disada gebeg abdi mah reuwas. Sok sieun aya nu ngarah pati ka abdi. Tiasa sareso teh wanci janari. Keung wengi tadi mah Kang. Numawi abdi ngaguher kasiangnakeun. Nuhun bae ku akang digeuingkeun. Ceuk Jang Idik bari ngarenghap narik napasna. Sarta cingogo dina Bang Barung. Hampura bae atuh Jang Idik. Akang geus ngageuingkeun nya. Bakat kunya pangwantun kitu teh. Ceuk Kang Soma bari amitan. Kang Soma, heula ulah waka mios Kang. Abdi teh aya wartos keuneun ka akang. Upami aya suhanah ka dieu, omat pang nahankeun nya Kang. Abdi bade milari sewaan heula. Sugan bae aya nu watireun ka abdi. Kitu. Mangga Jang Idik lamun kaparangan aya ka dieu mah langtu ku akang teh ditahan. Jawab Kang Soma bari terus ngaleos sanggeus teu aya nanaon teh. Mitra kaum dangu, sanggeus Kang Soma teu aya terus Jang Idik ka cai. Sabadana ti cai teh manehna terus ka imah milang duit semu bunga. Sanggeus mungkus eta duit terus manehna ngaleos si tumang mah teu dibawa. Maksudna arek ikhtiar neangan imah nu pantes rek disewa ku manehna. Neangan imahna milih henteu. Sagawayah imah lantaran duit mah loba. Jajakan karek sakali sare bareng sareng putri menang duit loba pisan. Omo geus 2 kali atawa na 3 kali. Sarta enggeus mindeng pisan, meureun duit beuki loba teu puguh bilanganana. Bubuhan watekna duit, endekung si lila oge Jang Idik geus meunang imah keur alus teh sisi jalan. Katambah sareng tatangga eta imah rada jauh, atuh puguh matak betah matak jongjon teu hariwang. Sanggeus beres badamina Jang Idik teh balik heula. Sarta kaparengan pisan barang tepi ka lemburna Kang Soma aya di hareup. Atuh Jang Idik ditanya, Jang Idik, geuning geus balik deui. Kumaha? Bejana Jang? Ceuk Kang Soma bari neuteub. Tos kenging Kang imah butut-butut bae mah. Keun asal ngalih bae heula nya. Margi aya di dieu mah teu betah. Jawab Jang Idik bari mesem.
Ji syukur bae ari geus menang mah. Walebah mana Jang Idik? Ceuk Kang Soma hayang ngeunyaho. Di bawahan Ciate Kang. Rupina mah salembur sareng Mang Endang. Namung abdi teu acan terang ka bumina Mang Endang mah. Engke oge tiasa tepang pangintennya. Di bawahan Ciate? Nuhun atuh. Keun engke ari salse kaparangan aya keur ongkos becana. Akang reka ditu. Hayangan Jang akang teh. Lantaran geus teu asa-asa ka Jang Idik jeung ka Mang Sardia teh. Iraha rek pindahna Jang. Ceuk Kang Soma bari neuteub. Ayeuna bae Kang. Margi da moal ngabantun nanaon abdi mah. Iwal ti awak sabeuleuh genjeur pakean saraget diri. Ari ka dieu teh mah apan kedah bebeja ka pangurus abdi teh Kang. Kahiji jiwa abdi ayeuna teu aya di dieu. Kadua atuh ka akang hayang datang katingali tarang undur katingali punduk. Ari katilu mah bade ngabantun si Tumang. Nya abdi mah Kang ka si Tumang teh margi dikukutna ti kici keneh. Nya bae atuh. Nya bae atuh ari kitu mah. Keun ku akang dibantu dilaporkeun ka pangurus. Yen Jang Idik geus pindah, cing minta alamatna bae. Ngarah gampang ngalaporkeunana. Ceuk Kang Soma bari nyambat ka Idik sina diu. Ari Jang Idik geus diu, terus mere alamat manehna nu anyar. Sanggeus beres nerangkeunana, pok Jang Idik nyarita kieu. Eta alamat abdi teh Kang Soma. Nanging punten bae abdi nyuhunkeun tulung ka akang. Pendekna mah abdi aya di dieu teh tos alim Kang. Sarta alim nepungan ka pangurus oge. Lantaran sok padanya rebut anak si tukang ngadek pamajikan cenah. Numawi nyuhunkeun tulung bae ka akang. Ceuk Jang Idik ngaharu. Inget ka bapana anu masih keneh ditahan. Keun Dik, sing sabar bae. Angtu soal pindah mah diuruskeun ku akang. Ngan surat-surat pindahna rek dicokot iraha. Ceuk Kang Soma bari neuteub. Engke bae Kang minggu payun. Margi abdi oge perlu nyiar padamelan keur nyumponan dahar abdi sareng sewaan imah. Namung aya penting pisan mah upami aya suhana omat kedah candetnya Kang sarta piwarang nepangan ka abdi. Ceuk Jang Idik nyaaheun pisan ka lanceukna teh. Mangga Jang, keun ku akang diperhatikeun. Jawab Kang Soma bari nitah dahar heula. Sawios Kang Soma. Kun sanes baktos bae sugan urang tiasa riung mung pulung, tiasa dahar huap lingkung, sanajan ngan karo sambel. Permios atuh Kang Soma. Permios atuh Kang Soma. Abdi bade ngabantun si Tumang heula. Atuh. Ari teu meunang dicandet mah. Sarta didoakeun ku akang teh Jang Idik sing aya milik. Sing kapanggih aya di pangumbaraan mah. Peperihun aya di dieu ngan saukur sebeuh ku pamoyok jeung panyeuksekan batur bae. Keun sugan ari ngumbara ka lembur batur mah manggih kabagjaan. Didoakeun Jang. Ceuk Kang Soma. Nyaheun pisan ka Jang Idik teh. Da puguh jelema bageur Idik mah. Nuhun Kang. Jawab Jang Idik bari ngaleos rek mawa si Tumang. Anu harita dihitung, anu harita dicangcang hareupeun imah. Gog si Tumang ngagogog aya dununganana datang teh. Atuh Jang Idik ngageuri bari muka tatali panyangcangna. Tumang, geus baranghakan maneh teh, Ceuk Jang Idik kawas ka jelema bae.
Gog situ mangga gogog atuh pok jang idik teh nyarita deui. Can manggi tulang acan meureun maneh mah tumang. Keun engke kukuring dipangmeulikeun tulang domba anu ngarora sarta rarangu. Seubeuh engke mah tumang moal kalantar cara ayeuna. Ceuk jang idik bari terus nungtun si tumang arek dibawa ka kota. Mitra kaum dangu kakara oge ngalengkah henteu kanyahoan jolna pucengis teh nyihati mah. Atuh jang idik ngareunjag Sarta neuteub ka hati anu harita mureleng. Idik, rek ka mana maneh teh? Ceuk nyihati mah bari nulak cangkeng kawas lalaki bae pamolahna teh. Pade ngalih hati, jawab jang idik ayem naker. Jawab jang idik. Pade ngalih jawab jang idik ayem pisan sarta ngahormat kalanceuk anu nanya ka manehna. Pindah, narek pindah ka mana maneh teh idik? Ceuk nyihati siga ngajenghok. Kaditu ka kota ceuk, margi milari nafkah di dieu mah teu kauntub abdi teh. Numawi teras bae nyoba-nyoba hayang di kota sugan caket milik abdi. Kitu. Ari si Suhana kumaha? Numawi abdi aya bae di dieu teh ngantosan Suhana sayak tos nama. Namun kumargi teu aya bae, kapaksa bae dikantunkeun. Nyuhunkeun pidoana bae nya ceuk. Keun upami emak tos kaluar ti rumah sakit mah tangtos abdi oge nepangan ka dieu panginten. Jung bae ari kitu mah da ngewa ka ece meureun nya pang idik ngaleos teh. Ceuk nyihati mah bari melong. Nya kitu ceuk. Teu aya piliheunana kanggo abdi mah. Aya di dieu disebat ngewa ku ece. Teu aya di dieu disebut ngewa ka ece. Numawi mending tebih baik sakalian ngarah teu katinggal. Bosang sara bosenang oge ngarah sangsara moal dipinggang ngewa da teu katinggal. Atuh senang moal dipika sirik da teu katinggal sanes kitu ceuk. Nya anu goreng hate mah kitu. Jor bae rek ka mana-mana oge awak-awakna. Di dieu mah henteu arek pipileueun. Jawab nyihati mah henteu ngeunaheun dijawab kitu teh. Permios atuh cehati, jawab jang idik bari. Permios atuh cehati, ceuk jang idik bari ngaleos ninggalkeun dulur manehna anu kaciri ngewaeun. Jang idik teh mitra nikreuh bae sarta manehna balanja eukeur kaperluan sare. Nya kitu meuli pakean ulah ngan sahiji teuing eukeur mah pakean goreng. Atuh bet ngadadak kasep ari bungkusna hade mah. Ku jelema dihargaan teu dianggap hina teuing. Sarta meuli tulang domba pikeun parabna si tumang. Sanggeus parabotna beresnya kitu parabot dapur anu sederhana pisan. Jang idik malang mulintang henteu aya kakurangan. Atuh dina reupeuting teh manehna ngarasa nikmat. Sunggema najan sorangan teu cara eukeur di lembur saumurna teh. Ngan rudet henteu puguh pipikiran. Atuh bari ngagoler teh di jero kamar. Manehna ras ingeteun kalanceukna boa ayeuna keur naon.
Ari nu dipika inget Nyi Suhana oge kitu ingeteun bae Kajang Idik. Sok sieun poho kadiri neruskeun deui maksudna hayang senang hayang beunghar. Tapi jalana ku muhit kulantaran embung capek embung ikhtiar nu hese. Tungtungna teh ti kecebur kana jurang pamunjungan. Keur jongjon uleng ngalamun di kamar manehanana. Keur jongjon uleng ngalamun di kamar manehanana. Nyi Suhana teh ngaranjug. Sabab manehna ngadenge aya anu ngetrokan panto. Trok trok trok. Saha? Ceuk Nyi Suhana bari ngorejat. Akang, jawab anu ti luar tarik pisan sorana teh. Akang saha? Ceuk Nyi Suhana nanya deui sarta menerkeun gelungna bari mageuhan sampingna. Ues di Cipaganti, jawab Den Ues tarik pisan sorana teh. Den Ues, Jawab Nyi Suhana bari ngalaan tulak pantona. Ari bray panto dibuka, breh Den Ues jeung Pa Eben. Atuh gancang ku Suhana harita keneh disambat. mangga linggih Den. Cenah, sup Den Ues jeung Pa Eben harita asup ka jero. Saenggeus aranjeunna calik gek Suhana nya ngahareupan. Sarta pok manehna nanya basana teh lentong pisan ngahargaan ka tatamu. Gening, sumping wengi-wengi Den, kumaha damang? Dupi eta tarang dibengker kunaon? Geubis Aden teh. Ceuk Nyi Suhana bari neuteub. Ah, nya eta Nyai, lantaran tarang dibengker akang wayah kieu dongkap ka dieu teh. Lamun teu era tarang dibengker mah siang meureun nganjang teh. Ah, ampura bae nya Nyi Suhana, jawab Den Ues gancangna keur ngajawabna teh. Sawios juragan, nuhun bae diancangan. Mung nya kitu teh moal tiasa nyuguhan abdi teh. Maklum anu liuk eueuh ragap teu aya mah nya kieu jantena. Saukur tiasa uyup ayap teu puguh cabak. Margi nyuguhan teu aya asongkeunana. Dupi tarang teh kunaon juragan? Ceuk Nyi Suhana hayangeun nyaho. Ah, tepira Nyai, ieu mah aya nu neunggel waktos akang wangsul ti dieu wengi teh. Tepi ka ngajehjer akang teh. Duka sabaraha jam teu eling-elingna oge. Nalang saharita mah. Kenging sababaraha poe ngaringkuk bae. Tah ayeuna kakara inggeung-inggeung Nyai. Numawi kapaksa bae akang sareng Pa Eben datang ka dieu hayang ngalongok ka Nyai. Ceuk Den Ues bari ngusapan tarangna anu dibengker. Kusaha diteunggeulna teh juragan? Ceuk Nyi Suhana bari kerung. Duka atuh ari ngaranna mah mung anu tetela teh ka tukang beca anu ditumpakan ku akang. Tah tukang beca urang dieu Nyai sigana mah. Tapi jah dah hilap deui kana rupana. Nya moal kapanggih bae. Nuhun bae teu kateterasan mah. Sugan abdi teh moal dongkap deui ka dieu. Ceuk Nyi Suhana bari neuteub. Moal teu dongkap ari teu udur mah. Malah ayeuna oge moal lami akang teh. Mung aya picarioseun bae nu mawi wengi-wengi dongkap ka dieu teh. Picarioseun naon juragan? Jawab Nyi Suhana siga nu reuwas. Ah, ulah reuwas-reuwas Nyai, da sanes anu bakal nyusahkeun ka Nyai. Ieu mah anu bakal nyenangkeun ka Nyai.
Nyaeta dinten enjing akang bade napangan tuang rama tea di tahanan sarta akang bade nyarioskeun maksad akang kasalira nyai. Ceuk Den Uwes bari imut sarta neuteup ka Nyi Suhana. Geus kitu kakara neruskeun omonganana. Sanes kitu anu dimaksud ku nyai waktos nyarios ka akang teh. Laras juragan, nuhun pun Bapak bade delongok peperihun abdi mah teu acan tiasa mios ka ditu. Jawab Nyi Suhana. Hatena teh molongpong deui. Tah syukur atuh ari kitu mah. Ayeuna akang permios heula bade wangsul. Enjing wengi sabadana ngalongok pasar dia, tangtos akang ka dieu deui. Permios nyai. Har, naha enggal-enggalan teuing juragan, sanes bade ngantos sanaheur cai heula. Ceuk Suhana siga nu hanjakal tatamu na balik teh. Ah, sawios sanes waktos bae akang bade dongkap ka dieu nyai. Nyaeta wengi enjing. Ceuk Den Uwes bari terus nangtung leos indit dituturkeun ku Pak Eben. Barang Den Uwes geus jauh, geblug panto ku Suhana harita teh dipeundeutkeun. Sarta terus ditulakan, geus kitu terus kaenggon, manehna ngalamun bae kumaha pipetaeun isu. Hari dipikir-pikir mah mending ngaleos ngababu ngilu sare di dunungan. Tibatan jeung nyang hareupan ka Den Uwes jeung kadahlan, itu pikiranana Suhana bari ngagoler di kamar. Pak Ben, lamun abdi tepung deui jeung tukang beca tangtu apal tah kana beungeutna teh. Geura ayeuna urang telek-telek sugan aya di jalan. Ceuk Den Uwes sajeroning lempang balik ti Suhana teh nyarita bae. Oh, ari Aden bet-belet pisan sigana teh. Ari ceuk pangamanggih Bapak mah. Ari ceuk pamanggih Bapak mah anu nyiksa ka Aden teh moal salah deui. Anu bareng jeung Suhana di bioskop anu ditonjok ku Aden. Jadi yakin lain tukang beca. Jawab Pak Eben. Siga anu nyalahkeun bae ka Den Uwes. Nah, kumaha pang nyangka kitu? Ceuk Den Uwes hayang ngartieun. Kahiji, waktu manehna ngajalankeun beca gulang galeong siga nu diajar keneh. Eta jadi tanda yen manehna teh lain tukang beca. Tah kulantaran kitu, pasti musuh urang nuturkeun ka Aden ti kajauhan. Anu terusna nutur-nutur ka Aden. Sarta moal salah deui waktu Aden nganturkeun Nyi Suhana. Manehna ngarah ku niru-niru jadi tukang beca. Tah cebrot bae neunggel geuning. Kumaha tuh piakaleun urang teh, Pak Ben? Tumatak Bapak ayeuna ka dieu oge. Eta teh taya maksud anu sejen. Iwal tirek nempo ka Suhana. Nah aya kabogohna atawa teu aya. Tah dasar eta pisan nu matak Bapak usul supaya ka dieu teh peuting bae. Tapi gagal geuning. Teu aya lalaki di dieu teh. Kajaba ti Nyi Suhana cunggelik sorangan mah. Ah, ayeuna mah urang paheula-heula ngawin Suhana bae nya, Bapak. Nu mawi enjing abdi bade ka ramana oge. Ari geus kawajiban urang mah raos pan rek kitu rek ieu oge. Jawab Den Uwes beuki nyong serong hayang ngawin. Nya kitu Den. Ceuk Pak Eben pondok. Atuh jep jarempe deui sarta lempangna jongjon teu tumpak beca tidinya.
sabab enggeus kacontohan sok sieun aya nu nipu. Malah sajroning Lempang saban-saban tukang beca kumanehna sok diteuteup, diilik-ilik, disidik-sidik neangan anu binasa. Ah, teu aya geuning anu narik abdi waktu ngabinasa teh, Bae Ben. Dasar tiis yeuh. Lamun segapanggih abdi mah hayang nyekek-nyekek bener tah kasih Astahiam teh. Ceuk Den Uwes ngalandina kanu neunggeu ka manehna teh si Astahiam. Sabar bae Den. Diganda kapanggih oge ari ayeuna mah era sabab tarang urang dibengker. Keun ongke ari geus cager hayang males mah. Geura bulan lamun nyiksa urangna henteu keur geuring mah. Jawab Bae Ben bari ngajak tumpak beca di lebah dinya. Atuh celak maranehna tarumpak beca. Sajeroning tumpak beca maranehna teu ngaromong, kalah ngahuleung ngalamun kawas aya nu dipikir, duka teuing mikir naon, darupana mani kerung. Manu kericit disarada nandakeun geus isuk-isuk peuting kasilir ku beurang. Nyi Suhanah geus kacai malah harita geus dangdan maksudna arek usaha. Sugan aya nu narima jadi tukang ngasuh budak atawa tukang nyeusehan. Itu pikiran Suhanah, manehna geus gilig pisan. Malah sabadana dangdan ukur sasarap cai teh anu amis digulaan. Eos Nyi Suhanah indit mapai-mapai kota Bandung. Saban toko di asupan sugan perlu ku babu. Tapi manehna nalangsa da teu aya anu narima. Atuh lempangna ngalenghoy tina bakating kulungse. Lantaran encan sasarap iwal tadi memeh indit dihaneutan ku Cipanas. Saenggeus bosen mapai toko, terus manehna teh lempang majuna ka belah wetan. Di palabah Hotel Homan, reug Nyi Suhanah ngarandeug. Didinya leos ngaleos lantaran asa kasuat. Ingeteun kaden asmaya pameget anu balabah ahli tulung tinulungan. Adu terus lempang deui di palebah parapatan manehna mengkol ka kidul. Kawas geus kersaning Gusti. Nyi Suhanah teh ngaliwat ka palebah imah idik. Ari lol kalebah dinya ari jegog aya anjing ngagogogan manting pisan. Atuh Nyi Suhanah eureun lempangna teu daek layu. Betras inget ka lemburna ngadenge sora anjing teh. Rarasaan mah situmang. Gog 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 situmang mani manting ngagogogna teh. Lantaran manehna nyaho anu ngaliwat dunungan. Atuh Suhanah teh melong neuteub anjing nu ngagogog sarta ngagogogna anjing kawas ngagogog manehna. Tumang, ceuk geurentes hate Nyi Suhanah bari neuteub ka eta anjing. Ari anjing siga ngarti jegug teh ngagogog deui. Gog 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 gog. Ngadenge anjing ngagogog Nyi Suhanah teu kawawa berebeuy teh Cipanona. Kumanehna teu karasa ngalembereh mapai pipi. Atuh gancang disusutan jeung nyarita jero hate kawas katariku anjing. Nah eta anjing teh siga situmang. Keun ngarah aing teu leungiteun teuing arek menta gawe teh kadinya bae. Saha anu bogana eta anjing teh? Ceuk geurentes hatena Nyi Suhanah.
bari terus asup ka jero pakarangan eta imah. Gog situ mang manting ngagugugan ka Suhana. Ari nyi Suhana cicing kalah terus merupanto kawas arek pupuntenan. Punten, Ceuk nyi Suhana tarik pisan. terus nungguan di lawang panto sarta tungkul maningaluk lantaran aya nu lempang bari bray mukakeun panto. Ari bray panto dibuka nu mukakeun panto reuwas harita keneh ngegero tina bakating ku atoh sarta napas nang ahegak jeung neuteub ka Ceuk Suhana. Jenena, aduh, Ceuk, ieu abdi Ceuk. Ceuk Jang Idik bari sageruk ceuri kawas budak tina bakating ku atoh sarta gap nyekel Suhana bari jeung inghak-inghakan. Gebeg Suhana ngaranjuk barang manehna nyahoy. Yen anu ngeusian imah tetela adi manehna. Atuh bakating ku atoh reuy cipanona nyurucud sarta nangkep ka adina. Sajongjongan mah teu ngomong, gawena ngumbar cipanon. Ya, Nena, mangga calik Ceuk. Ieu rorompok teh kenging nyawa abdi, tapi sanes kanggo abdi Ceuk, kanggo Ceuk. Ceuk Jang Idik bari ingsreuk-insreukan nyaritana teh sarta nungtun lanceukna sinadiuk dina bangku. Atuh nyi Suhana asup gek dariuk dina bangku. Geus lila di dieu teh Dik. Ceuk nyi Suhana bari dumareda nyaritana teh sarta nyusutan cipanon. Teu acan cenena. Saha anu nuduhkeun ka dieu teh Ceuk? Kang Soma pangintennya da abdi talatah sababaraha kali ka Kang Soma. Yen upami Ceuk sumping oma tuduhkeun ka dieu tina ti Kang Soma Ceuk nguping abdi aya di dieu teh. Ceuk Jang Idik mani ngalimba. Lain Dik, lain ti Kang Soma, tapi anu sebenarna mah situ mah ngagogogan bae ka Ceuk waktu tadi keur ngaliwat. Nalangsa Ceuk teh ngadenge sora situ mang mah Jang Idik. Asa kesuat ingat ka Abah, ingat ka lembur, ingat waktu ngalasulu, jeung ingat keur disiksa ku Cehati. Kudu kumaha atuh urang teh Idik. Ceuk nyi Suhana bari curucud cipanona teh nyaritana dumareda. Ya Nena, abdi oge tos gaduh rorompok sanaos kenging nyewa oge. Abdi aya bekel kanggo dahar sanaos sakedik oge. Ieu teh kenging iti kurih abdi Ceuk, tapi kanggo Ceuk abdi teu hayang mentingkeun diri sorangan. Abdi nyaah ka Ceuk. Komo barang abdi nguping wartos Ceuk ngungkluk mah asa perih jang jantung abdi teh cenena. Naha nya Ceuk ngalakukeun kitu. Ceuk Jang Idik cipanona nyalangkrung. Dik, eta mah dijijieun anu ngewaeun ka urang. Ceuk sumpah demi Allah, lamun Ceuk ngalakukeun kalakuan anu dilarang ku agama,
Moal dik ece teh moal. Tapi keun ngalakukeun kalakuan anu dilarang ku agama. Cing percanten dik ka ece. Yen ece tepi ka ayeuna masih kene bersih diri. Masih kene suci kehormatan ece teh. Tapi Ceuk Nyi Suhana nyaritana henteu terus kalah neuteup ka adina. Tapi kumaha cenena gaduh kalepatan ece teh tos nipu ka batur ece teh nu ngariwang ce upami ece gaduh sametan abdi anu bakal mayarna lamun ece nipu ka batur abdi anu bakal ngagantianana. Tapi kumaha ece teh Ceuk Jang Idik bari melong kawasayang geura nyahoeun naon anu rek dicaritakeun ku lanceukna teh. Tapi eta dik. Nah idik ngadak-ngadak loba duit geuning. Di mana aya milik teh Jang Idik? Ceuk Nyi Suhana bari melong. ece mah kalah naroskeun nu kitu keun bae ce kumaha abdi eta mah da moal datang rejeki ti langit ce tangtu aya ikhtiarna jeung aya sabab musababna ngartos ce. Jawab Jang Idik rada bareureum jeung sieuneun ku lanceukna sieun kaboker meureun. Nya bener eta teh dik. Sagala rupa oge aya jalana aya sababna. Tapi jalana jeung sababna teh rupa-rupa apan. Aya jalan meunang usaha buburuh nanggung. Aya jalan pamere. Aya jalan meunang maling. Tah ieu teh meunang naon dik? Cing ece bejaan. Kieu atuh ce waktos abdi miyos teh abdi usaha naon bae anu kadada kaduga ku abdi sarta aya anu hartina supaya meunang usaha abdi teh sing aya sesana kanggo cucu sareng abah. Atuh henteu matak heran ari nya-nya mah geuning teu burung aya milik, teu burung ngumpul duit teh ce. Sanggeus aya 1.500 nya ku abdi dipake pasang nalo. Alhamdulillah waktos malam Jumaah teh abdi pasang. Dina malam Minggu kenging 80.000 abdi kenging teh ce. Nu mawi tah geuning tiasa nyewa imah, tiasa meser paparabotan sanaos sakedik oge. Abdi sarta abdi guligah lantaran ece sumping ka dieu. Ceuk Jang Idik nyaritana teh ngabohong bae sangkan lanceukna henteu galider. Idik. Nuhun dik ari kitu mah. Ece ayeuna ngarasa bagja babarengan jeung dulur teh. Tinggal ngurus kolot bae meureun urang tehnya. Jawab Suhana bari neuteuk. Leres cenena geul aya lepatna. Ceuk Jang Idik mani marah mai lantaran waktu harita lanceukna teh percayaeun. Eueuh mitra, waktosna parantos teu kabujeng. Hapunten tina samudaya kalepatan, samudaya kakirangan, samudaya kalepatanana. Pamugia kusadayana dihapunten. Mugi-mugi atuh kusadayana dihapunten ka Mang teh. Hapunten kasadayana. Sareng hatur nuhun
Rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salaskribna jeung anu parantos jempol. Terus teh ngabagikeunana oge mitra. Atur nuhun kasadayana pamugia atuh ieu teh sing janten hiburan sareng sing janten kana bang baluh kana pikiran sareng kana ati nuranina. Mung dicekapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.